Mindahkeun jurig. Carpon Ki Umbara. Di balai desa geger sinar, kerkumpulan kokolot-kokolot. Bapak kubu di tengah-tengah, ditueun meja panjang, nyang hareup keluar. Kencaeunana diuk bapak tulis nyang hareupan map surat nuges dibuka. Nema ka bapak Raksa Bumi, mantri ulu-ulu desa, tukang nguruskeun cai jeung solokan-solokan. Katuhun bapak kubu, diuk bapak Ngabihi, wakil kubu. Nema ka bapak Ketib, tukang nguruskeun keagamaan di desa. Belah dieueun meja panjang yang hareup ka jero, dariu kokolot-kokolot golongan. Ti kenca kakatuhu, bapak Rurah Manis, bapak Rurah Paing, bapak Rurah Puun, bapak Rurah Wage jeung bapak Rurah Kaliwon. Demi bapak kubu teh anyar keneh jenengna, karek sabulan. Jeung lain care urang dinya, tapi anu mancir teh desa sejen. Da rakyat mah hari milih kubu teh tara ngingetkeun saha-sahana. Sok mun rongkah ngawurna dina waktu pilihan, boh duitna, boh marabna, eta anu diparilih. Atawa tara kapalang, sok marilih jalma jahat, ameh desa aman santosa majar teh. Sanggeus beres ngabadamikeun hal gawe dayeuh pikeun ngomean bendungan, solokan jeung lulurung-lulurung, pok bapak kubu nyarita kieu. Sugan aradi katerang. Naon sababna tabet anu kalereng dayeuh dingaranan Karangwereng? Sakaterang kuring, ceuk bapak Rurah Kaliwon, nu imahna nampeuk ka eta tabet. Dumeh eta tabet dicari cingananangan ku sasatoan anu harideung wungkul. Di dinya teu aya manuk, iwal ti gagak ratus-ratus. Teu aya monyet, ngan lutung patinggu layun. Teu aya oray sejen kajabati oray hideung patinggu lusur. Oh, gitu, kaharti. Ceuk bapak kubu. Eta meureun dumeh wereng teh hartina poek. Ari poek teh hideung. Sabaraha bau legana kira-kira patulis? Numutkeun kelasiran pangakhirna aya 10 bau kirang saeutik. Tembal bapak tulis. Lebah dinya mah caina ge hirupna karnya Pak Bumi. Omongna bari ngareret ka bapak Raksa Bumi. Yak tos. Margi solokan pokok kadinya ngalangkungna. Mun di sawahan teh bisa setahun 2 kalinya. Di sawahan kumaha juragan? Cek bapak Bihi. Urang reken copalna bae. Cek bapak kubu teu mirosea kapananya bapak Bihi. Saban 10 dacin, 10 bau 100 dacin sakali panen. Satahun 200 dacin. Sabatae. Laras juragan, cek bapak Rurah Manis. 200 dacin sanes saeutik-saeutik pare. Tapi eta tabat urang buka, cek bapak kubu motong kalimah. Urang bukbak jadikeun sawah. Gagabah juragan, cek bapak Rurah Wage. Naku naon? Cek bapak kubu bangun kaget. Piraku juragan teu uninga. Kapan sangat Karangwereng teh jurigna oge ngabaradegah. Bapak kubu sering ngagak-gak. Nu araya silih reret tuluy tarungkul. Teu nyana aran dikabet palarcaya kana jurig. Palarcaya kana tahayul. Yeuh, teu aya jurig teh. Teu aya. Ceuk bapak kubu tunjuk rorek. Jurig dedemit setan siluman jin jeung sapapadana teh ngan babasan wungkul, babasan jelema borangan. Aya. Cek bapak Ketib. Dina agama oge aya nu disebat kafir sareng jin Islam. Ku panggodana jin-jin kafir, manusia-manusia rea nu teu jadi ariman. Nu teu iman mun maot tangtu ka neraka. Bapak kubu seuri deui ngagakak. Kieu Pak Ketib. Ari nu paeh mah paeh wae tutup lalakon. Kapan awakna ge ku urang dikubur, tuluy ancur jadi taneuh. Leres jasmanina. Nanging rohna. Oh, nyawana ge milu ancur.
Sararea ngagebeg. Jadi teu aya tuluy na. Cek bapak ketib bari kerung. Teu aya. Buktina tara aya nu maot hirup deui. Iman teu iman hancur jadi cacing. Pijer menang-menang. Sararea tarungkul bibirna pating rarenyu. Pendekna cek bapak kubu deui. Eta tabat kudu dibukbak. Jeung anu 200 dacin teh lain keur kaula tapi keur hayat. Ame teu kakurangan pangan. Tapi juragan, cek bapak Lurah Kaliwon, bisa jadi juragan teu percanten kana ayana jurig teh lantaran tacan kantos kawenehan. Kuring mah kumargi nampe meunggal usik. Sakapeung di dinya teh sok kakuping pating jarerit sara barudak nu keur arulin. Sakapeung kakuping rame kunuh taru tunggulan. Sakapeung di kakuping dagdigdug nu keur narutu malah hiji mangsa mah wayah sareupna aya awewe pupuntenan ge jam halu. Ku indung barudak di jurungan nyokot di dapur. Isuk-isuk halu teh geus aya deui diwangsulkeun, tapi sigana patuker jeung anuna. Da halu teh bat jadi halu besi. Bapak Kaliwon nyarita anak itu teh ngagalantang kawas kacang dengan kajang, bangun sieun aya nu nyelang. Kaula ge kungsi kawenehan. Cek Bapak Bumi. Hiji mangsa kira-kira jam 11 peuting kaula mah pae cai. Di palebah tambak baya manggi budak lalaki kira umur 6 tahun keur ngabangingik ceurik sasambat ka indungna. Ku kaula ditanya cenah ti kalang weleng. Sasab teh nyaho jalan balik. Nguping kalang weleng ka weleng naon nguping kalang weleng kitu geus tagoe meureun ti tabat karang orang. Ku kaula digandong dibawa balik. Ku kaula budak teh dianterkeun ka imahna geuning karang orang teh bet lain tabat tapi lembur. Anehna unggal imah maro poek bae. Teu katinggal aya damar. Isuk-isuk ku kaula diteang deui hayang terang ti beurangna. Nah, ana breh teh atuh tapalebah imah budak teh katinggal aya orai hideung satilu-tilu nyarampai dina akar kai. Nu dua deudeuleun teh sagede-gede catang jambe, nu hiji sagede halu. Tang tuh eta teh indung bapana jeung budak anu peuting teh. Ari kaula mah kieu. Cek Bapak Puun, bangun sieun kapiheulaan manten ku Bapak Kubu nu geus engab. Hiji mangsa kira-kira jam 10 peuting. Kaula keur cinutrung nungguan cai di sungapan. Ngan purudul we jalma-jalma ti belah kaler kaurangkeun. Ku kaula ditanya rek kamarana cekeng. Cenah rek lalajo pesta di urang. Da kadengena ngaler mah di urang teh ngagedar saragam melanjeng pelebah karang warang teh. Kumaranena mah katingali rahang patromak. Padahal teh aya naon-naon. Aya keneh nu rek ngadongeng teh. Cek Bapak Kubu nyindir susungkunan. Aya. Cek Bapak Paing. Tahun tukang waktu di sawah kaula nu tapal wates jeung karang wareng keur maracul si Dasad, si Dasmad anak si Cawaria teh geuning ketib. Inget keneh meureun. Nya kaula ge inget keneh. Cek Bapak Ketib. Tah pangangguran rupana mah ngadek tangkal putat. Nah da ari kecek ari cer golepak we kapaehan. Naon anu cer teh? Cik Bapak tulis bari ngareret ku juru panuna ka Bapak Kubu. Getih lalamaran. Teu bina jeung ari Bapak Ketib mencit munding. Tembal Bapak Paing. Ieu panon kaula ninggal inya. Kumaha si Dasada? Cik Bapak Kaliwon. Piraku Andika geus poho deui. Kapan ngajahjer? Teu inget-ingetna oge meunang 3 poe 3 peuting. Cager-cager di sotenan sanggeus didukunkeun ka Ki Saca. Kaula percaya karena omongan aran di KKB. Cek Bapak Kubu. Ngan tetep teu percaya ari kana ayana jurig mah. Kulantaran eta maksud kaula ngabedah eta tabat moal beunang di halangan. Saha nu bade ngabukbakna juragan? Cek Bapak Bihi nu tadi cicing-cicing bae. Rakyat urang tangtu saha deui? Kabeh ngahareneng teu aya nu lemek. Mun aya nu teu suka, cek Bapak Kubu nuluykeun omonganana. Sida datang ka kaula. Boh manusana, boh setana. Alus, cek Bapak Ketib ngan teu kedal. Tapi cek Bapak Kaliwon, rakyatna moal daraekeun. Paksa. Cek Bapak Kubu kereng. Karena naon jadi kokolot. Kokolot rep geuneuk rai pias ngararaketkeun maneh. Mun kitu moal aya kaberesan.
Cek Bapak Bihi anca jeung sabar deket-deket karena nyarita sorangan. Kumaha upami kieu? Kumaha? Cek Bapak Kubu tegeg. Sanajan juragan teu percanten, tapi kulantaran rakyat mah anu rek migawena palarcanteneun. Yen karang wareng teh angker. Kumaha upami urang Minang Saraya kanu bisa? Eta mah kumaha manehna, nah rek dirapihkeun, nah rek disingkahkeun. Ngantang tuh kudu diburuhan. Kaula mupakat lamun engke tabet eta geus dibukbak, sabau dibikeun ka manehna, jadi milikna turun-temurun. Mupakat. Cekolot-kolot meh bareng. Asal daekeun ngaping terus. Bapak Kubu ngahanang lila pisan, bangun maneg mayong, lila-lila pokna. Saha nu rek dipentaan tulung teh? Kisaca, jalmi urang keneh ti golongan manis. Tembal Bapak Bihi. Bisa mun ayeuna diteang. Cik Bapak Kubu deui, tuluy ngomong sorangan. Eueuh jurig teh. Tiasa. Cek Bapak Lurah manis barijung nangtung, tuluy nyalukan kemit nitah ngalaki saca. Teu kungsi setengah jam geus jol deui kemit teh ngiringkeun Ki Saca. Sanggeus didiukeun pok Bapak Bihi nyaritakeun maksudna pangmanehna diala. Omong Ki Saca. Leres. Ari osok mah kaula teh ngarapihkeun dedemit-dedemit. Malah minahkeun pisan. Tapi kitu bae nu hiji dua, nu cicing di hiji tangkal, hiji batu, hiji sumur, atawa di hiji wangunan. Ari ngajak rapih ka siluman sanagara mah upadi ngusir, tacan kungsi, tacan kadadaan. Lamun Andika bisa buruhna setengah bau. Cek Bapak Kubu. Buruh-buruh kitu juragan teu pati penting. Ngan kuring oge pantrang ari boboleh memeh prak mah. Nya, urang galagat we heula. Bapak Kubu imut. Galagat kumaha? Cek Bapak Bihi. Urang tanya daraekeun teu narapi. Kumaha mun teu daraekeun? Cek Bapak Bumi. Nya urang paksa, ngan berat kawasna mah. Kapan bejana Andika boga balad 1000? Cek Bapak Ketib. Nya eta nu dipake andalan ku kaula teh. Ngan teuing saranggu penteuna. Ira harek digalagatna. Cek Bapak Bihi. Ayeuna oge mangga. Tembalna. Di dieu. Cek Bapak Kubu. Di ditu di tempatna. Hayu urang sararea ka ditu. Cek Bapak Kubu. Mangga. Cek sararea. Bring arinit. Ki Saca nyimpang heula ka imahna nyokot pakulayes hiji jeung palu leutik. Nepi ka tabat karang wereng, Ki Saca alak ilik nempoan tatangkalan. Palebah tangkal loa reg eureun nu sejen ngajibeng kadenge manehna gegeryeman. Nini berem tege, aki berem tege, ulah jalan ka padeuteuk. Jalan ka lulurung Ratu Agung, tiis dingin ngadalingting, tiis batan birit leuwih, comrek batan hate kole. Lenggor lesot lenggar lesang sarosot luar udar. Tuluy tangkal loa teh dipaku nepi ka amblas. Geuning teu kaluar getih teusing. Cek Bapak Kubu ka Bapak Paing. Nah anak peletak paku teh macet. Meclang jauh pisan. Bapak Kubu olohok nurea oge. Tah, ieu teh. Jadi totonden yen maraneh nambungan rapi. Cek Ki Saca. Jadi kumaha atuh? Cek Bapak Bihi. Kumaha karsa? Cek Ki Saca. Paksa. Cek Bapak Kubu. Setengah bau turun-tumurun lain saeutik-eutik. Nyuhunkeun tempo bae 3 dinten. Cek Ki Saca. Hade. Cek Bapak Kubu. Tidenya tuluy marulang ka saimahna. Repeting Ki Saca tuluy sasajen di kobongna. Sangu 3 tekor. Ditumpangan beuleum pepetek jeung kurup nog hayam sapasi-sapasi. Cikopi pait dina batok 3 wadah. Surutu 3. Rujak asam kawak 3 wadah. Cikembang malati jeung kananga di gula batuan 3 gelas. Eta sasajen teh ngariung palita leutik nu ngagateng di tengah-tengah. Manehna sila cemprak
Yang harapan parukuyan ruhai, peruluk-peruluk menyan, peladak hasep mulak gerendeng babacaan. Allahumma kun robakun, badanku badan Muhammad, cahaya katurunan raga Allah. Wit asih kenasihan jin-jin manusia setan siluman. Pada anut, pada sujud, pada asih maring ingsun. Kun tak kun tanda metuk ruhya tanda medal. Ari tamat, ari gebrug. Ayah suara 3 kali dipara. Kisah camando mendekok, ramona disusun palebah irungna kawas nuker nyembah. Telila manehna gagerendengan. Petakna kawas nuker nyarita dina telepon. Nu mata kaula nyambat Arandika, lantaran kakaula aya nu Minang Saraya. Nyaeta bapak kubu geger sinar. Kudu ngusir pangisi karang-warang, bongan teu daraekeun diajak rapi. Nyeta kula mah teu sanggup, nu matak ayeuna minta tulung ka Arandika oge. Ih, Arandika oge teh sanggup didengean teh. Naon sababna? Anak itu mah atuh percuma kaula sok nyuguhan Arandika unggal malam Jumaah jeung malam Salasa teh. Nya, coba bae heula ulah boboleh memeprak. Ngan kumaha? Kumaha? Baruk mun Arandika eleh kaula tangtu dicokot ka karang-warang. Lain kaula anu ditama. Bapak kubu geger sinar. Jadi bapak kubu jeung kaulanya. Berat ari kitu. Lain. Naon sababna Arandika laleutik pucus? Oh, jadi kungsi Arandika teh nempuh karang-barang ngan teu karuat. Kumaha tuh hadena nya? Boboleh wae kitu. Era temanku bapak kubu jeung aduh lebar bae setengah bau turun-tumurun. Tapi nya mending boboleh bae tinimbang kudu balik ka karang-barang mah. Teu aya bayana anu terus terang. Sanggeus kisah camulangkeun omong tuluy kokolot-kokolot teh baradami deui kalawan usul Bapak Ketib nya ngumaha ka Kiai Cipancuh. Ceuk Kiai, Insya Allah manawi nu maha kawasa ngaijabah pamaksudan Arandika kaula regna dari dona. Ngan Arandika kudu pada uninga yen kabeh oge dedemit mah balangor lain memeueusan. Mun dibandingkeun manusia anu pangbangorna di sakolong langit di dedemit mah eta teh kaasup anu pangbageurna. Gawe dedemit teh aya deui, iwal ti ngagoda manusia. Nu kagodanya jadi batur manehna. Akalna teh aya lian, urang teh kudu ariman. Insya Allah nu iman mah moal kabawa ku sakaba-kaba. Bapak kubu baluar balieur. Urang kudu percaya kana ayana. Ceuk Kiai deui. Tapi teu kudu sieun. Da manusia mah ku Allah Subhanahu wa taala dileuwihkeun darajatna. Ngan urang kudu bisa nembongkeun yen nya leuwih ti maranehna. Ulah nyebut teu percaya teu sieun teh tapi bari bolostrong. Nu araya arunggut-unggutan ngan bapak kubu katinggalna elek kesekeng. Tayohna ngarasa kasiniran. Nya. Ayeuna mah kitu bae. Mun hasil Kiai uninga 10 dacin sakali panen. Ceuk bapak kubu. Beda ti perjanjian basa kaki saca. Insya Allah. Ngan kamana dipindahkeunana? Kawetaneun dayu, kalame payung. Ceuk bapak bihi. Iraha bejana? Ceuk bapak kubu. Aya gancang urang bukbak. Tempoan saminggu. Ceuk Kiai. Sae. Ceuk bapak kubu. Mulih ti pakuwon peutingna Kiai geus mimiti numpi di kobong panyepianana. Kacaritakeun di kadaleman siluman karangbareng. Di karangbareng mah teu aya caang, teu aya beurang, peteng saendeng-endeng. Turug-turug teu aya warna lian, nu aya ngan hideung, kabeh wareng. Minang kacaang bulana ukur reyem-reyem,
Tapi maranehna mah arawas bae, teu bina jeung lauk di jero cai. Mun aya musuh datang karurug tangtu katawuranana, da maranehna mah arawas, ari musuh ting tarolog, tayohna eta sababna, pangna balad sarewu kisaca teu saranggupeun oge. Lain bae poek alamna, tapi hatena oge paroek, pareteng. Di dunya siluman mah urang karang-wareng teh geus kaceluk pang taralengesna. Wantuning siluman-siluman di dinya mah kabeh oge asal siluman buangan. Di tempat-tempat sejen atawa buronan. Mun buron geus asup ka karang-wareng, anu ngudag teh tangtu leungiteun tapak. Da poek terus teh jeung kuno jadi dalemna malah dihiap-hiap. Urang karang-wareng tara lalunta mangsa caang karasepna dinu poek. Anu jadi dalemna katalah Ki Getih Kimpal. Dijadikeun dalem lain domeh asih kanu leutik nyaah kanu rea. Tapi ieu mah domeh teu aya nu bisa ngelehkeun. Lain bae di karang-wareng, tapi sadunya siluman mah kabeh oge taya anu mahi. Wantuning sakti manggulang-mangguling. Langgeng poekna karang-wareng oge ku kasaktian manehna. Tapi alusna kasaktian kagagahan teh henteu dipake ganggu ka kadalaman-kadalaman sejen. Ngan cenah mun aya nu wani ngagadabah karang-wareng, boh bangsa setan siluman, boh bangsa manusa, pokna teh ulah sambat kaniaya. Demi papatihna ngaran Ki Sesep Uteuk, asal buronan ti dasar bumi. Manehna kabur ti bui, di dituna geus ditibanan hukuman gantung lantaran ngapalaan karaman anu rek ngaroro dalemna. Waktu dalam dasar bumi menta supaya Ki Sesep Uteuk dipulangkeun, ku dalam Getih Kimpal malah ditantang perang. Anager teh perang, bala dasar bumi kabur katawuran. Anu matak ayeuna Ki Sesep Uteuk teh pohara satiana da sasat kahutangan nyawa ku Getih Kimpal teh. Harita oge dina peuting ka-7 nyepina Kiai Cipancuh, Ki Sesep Uteuk keur paungku-ungku jeung Getih Kimpal paduduaan. Ceuk Getih Kimpal, Sesep, "Nun, kaula menang beja ti mata-mata. Cenah kadalaman urang rek dibudak bari ku manusia, rek disarawahan." Baruk, aya manusia teuneng. Tuduhkeun manusiana ka kaula. Maranehna geus minta tulung ka Ki Saca. Ki Saca nu boga balad 1000 peuyeum teh. Nya, tapi teu sanggupeun. Sieun. Sieun dicok-sok polohon aku kaula. Ayeuna keur ngarumaha ka Kiai Cipancuh. Ka Kiai Cipancuh. Nyai. Aya cahaya nyai-nyayan di jauhna. Naon itu Sesep? Getih Kimpal nunjuk bari neuteup kanu ngagebur. Teuing, naonnya? Temal Ki Sesep Uteuk bari milu neuteup. Nyata, ti palebah Cipancuh. Ceuk Getih Kimpal bari kekerot. Brai, karang-wareng caang padang. Getih Kimpal jeung Sesep Uteuk ngabaretem teu aya nu lemek. Panon malencrong sungut cara langap, tuluy ting peureudeui marengpeunan panon ku leungeun. Sararabeun nenyo cahaya nu beuki lila beuki panas. Pangisi karang-wareng pating raringeun, tuluy ting garisik kawas nu lulungu, daregleg lalumpatan bari ting corowok. Lalumpat asa lalumpat teu puguh anu dijarugjug. Sawareh rame narakolan kaleng jeung kohkol dititirkeun. Awewe-awewena cag-ceg kana halu, tuluy tarutunggulan, rame tebina jeung mun aya samagaha. Panas beuki nong toreng kesang geus selalu utleet. Corolot aya cahaya nyorot ka hiji imah. Lir kawul ditojo ku Surya Kanta ngan bal wae imah teh kahuruan. Bal di ditu, bal di dieu, paciweuh di pareuman tapi seuneu wuwuh rongkah, ngaguruh ngabela-bela. Sesep, Getih Kimpal ngagorowok. kapan ieu kaula? Tembal Sesep Uteuk ti gigireunana. Kunaon ngajaradog bae? Kumaha ieu teh? Tuh deleh kahuruan di mana-mana. Ari geus kudu kumaha atuh? Pareuman ka ditu. Pareuman naonana? Pareuman kiaina? Heueuh, Sesep Uteukna. Amit. Pokna bari malesat. Nya cahya teh datangna ti kobong panyepian Kiai Cipancuh. Nyebrot jeung panas lain di kieuna.
Dedemitan sesep utek nguat-nguatkeun maneh asup ka kobong. Ngeteyap ngadodoh kiai nu keur menekung mujasmedi. Ragamang leungeunna rek newak sirah kiai, tapi bae ngeleper. Tuluy leuleus kawas nu dipupul bayu, bruk ngalumbruk hareupeun kiai. Tapi ari ngomong mah bisa kene. Nu keur husu jadi ebat. Kisilah, Syah Andika. Ceuk kiai. Kaula sesep utek patih ka dalaman Karangwareng. Aya naon? Dititanya sesep utek sampean. Kusaha? Ku dalam kaula ngaranna Getih Kimpel. Naon sababna? Lantaran sampean jahil, nyaangan jeung ngadurukan imah-imah di Karangwareng. Kaula teu daya teu upaya. Eta mah pangarsa Gusti Allah. Saha Gusti Allah teh? Nu ngadamel Andika jeung nu mupul bayu Andika ayeuna. Kaula teu percaya. Hanyakal, ayeuna rek kumaha? Rek balik, rek lapor ka Getih Kimpel. Jung, bejakeun. Mun hayang salamet Getih Kimpel kudu datang ka dieu urang badami. Kondeal sesep utek hudang teu sakara-kara. Amit. Pokna tuluy kaluar gaya bag hiber. Ngendek sajongjongan geus jol deui barang jeung Getih Kimpel nu jamotrot ambak. Barang rek arabus ka kobong ngan kudupruk bae ngalumbruk di hareupeun panto. Sampurasun, Ceuk sesep utek. Rampes. Tembal kiai di jero kobong. Bari mukakeun panto, tuluy anjeunna nanggoh. Ieu kaula datang deui bareng jeung dalem Getih Kimpel. Rek badami teh ya? Nya, Ceuk Getih Kimpel tegeug. tapi kaula boga tanyakan. Naon? Memeh badami poekan heula Karangwareng. Hade. Tembal kiai bari mayun deui ka kiblat. Teu lila geus cengkat deui pokna. Paminta Andika dikabul. Sampean Kiai Jahil. Ceuk Getih Kimpel. Bongan Arandika badegong. Teu daek diajak rapi. Usaha. Kuki saca. Tapi sampean mah tajan ngajak. Kapan ayeuna damun samemehna mah moal teu sampean teh kawas kaki saca. Sampean Jahil. Ceuk Getih Kimpel sakali deui. Lantaran sampean hariput ku 10 dacin sakali panen. Lain eta. Tapi ngingetkeun kana mangpaatna pikeun rakyat rea mun Karangwareng di sawahan. Naon mangpaatna deh? Rakyat desa Geger Sinar bakal moal kakurangan pangan. Pasawahan Karangwareng engke paling copel baris ngahasilkeun 200 dacin pare satauna. Nu 10 dacin keur sampean, sabatae. Tapi naon? Tapi lucu. Aya kiai hariput ku tutureuyeun. Kiai beureum beungeut. Kiai teu mikirkeun yen kami keur betah di Karangwareng teh. Daek teu daek. Arandika kudu parinah ka lame payung. Nanti dipikir ku sampean. Yen mabak-mabak lemur anyar teh lain pagawean memeh sasarap. Lain urusan kami. Kudu. Mun teu Karangwareng jeung pangeusina ku kami baris dicaremkeun. Ade. Penting ieu ge kaula rek parinah, tapi janji kaula ngan rumah saele wabasen ku sampean wungkul. Lain ku kami wungkul, tapi ku sakurnu ariman. Mun sampean meleng, kaula rek naur kanu nitah ka sampean. Ceuk Getih Kimpel neruskeun omonganana. Ayeuna permisi. Jung. Borengkal. Getih Kimpel jeung sesep utek harudang lusles baralik. Peuting eta barudak rona di desa Geger Sinar pada geger. Lantaran naringgal jelema kolot budak awewe lalaki abrul-abrulan barulak balik akut-akut ti palebah tabet Karangwareng ka lame payung. Isukna kasaksian ku sararea di tabet Karangwareng geus rehe. Teu kadenge aya sora-sora, teu katenjo aya sasatoan ngulampreng. Sabalikna di lame payung, nu asal ti iseun teh ayeuna mah jadi haneuteun. Lutung pating gulayun, gagak pating koceak, orai hideung pating sarampai. Sanggeus aya idin ti Kiai Cipancuh derbae tabat Karangwareng teh diduruk, ngabela-bela tilu poe tilu peuting, ting dorok-dok kai-kai nu raruntuh di taluaran, dibongkar ka akar-akarna. Karangwareng dibukbak diubarak-abrik, tuluy dipetak-petak.
Leb cai ti solokan pokok dibahekeun prung di waruluku. Nu satengahna keur desa, nu satengahna deui keur kaula. Da kaula boga pokal. Keun kiai mah ti kaula. Cik bapa kubu ka kokolot-kokolot. Kokolot-kokolot teu bisa majar kumaha ukur silih pelong. Panen nu mimiti ka cidamu cekilna, kiai dikirim 10 dacin. Alhamdulillah. Basana. Panen kadua kali beki alus, kiai dikirim 7,5 dacin. Alhamdulillah. Basana. Getih kimpel seuri. Panen katilu kali alus, getih kimpel teu eureun-eureun ngojokan hate bapa kubu, sangkan jalir jangjina ka kiai. Kiai dikirim 5 dacin. Panen kaopat kali geus lila kaliwat tapi kiai tacan narima kiriman bae, ari rek nanyakeun teu kelu. Hiji mangsa jol titahan bapa kubu mopoyankeun supaya kiai ulah papanoneun, lantaran bapa kubu moal masihan deui. Sakitu oge geus leuwih ti cukup ceuk bapa kubu teh. Alhamdulillah, ceuk kiai. Bejakeun ka bapa kubu. Ti samet poe ieu kaharep kaula teu tanggung jawab deui. Getih kimpel ngagak-gak. Tuluy ajrag-ajragan kawas nu ngagigihan. Saha eta nu seuri? Kaula. Getih kimpel, cak. Naon cak? Cak, sampean teu tanggung jawab deui. Maksud Andika? Rek digusur ku kaula ka lambe payung tak kubu jahil teh. Tapi kaula teu nitah. Nya, Andika teu nitah, tapi Andika geus teu tanggung jawab deui. Kaula geus janji bareto ka Andika. Yen rumah saeleh wawesen jeung ka titi ajan tengan ku Andika wungkul. Jeung kuno ariman. Ceuk kiai. Nya, jeung kuno ariman, tapi apan ari kubu jahil mah teu boga iman. Ceuk getih kimpel bari tuluy indit.